Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka 18. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Andika hampura nini ieu nya lamun tadi ke salah sangka ka hitep. Hampura oge ieu si Amira lamun geus loba ngaripuhkeun salila ieu ka hitep. Sami-sami ni abdi oge ngahaturkeun nuhun rehna nini geus ngajaga Nyi Lasmi. Nya Andika ayeuna mah urang silih lubarkeun we lumasar kana hal eta. Nini jeung si Amira ayeuna rek pamit seug nini didungakeunnya mudah-mudahan anjeun jeung kakasi anjeun bisa hirup rukun. Walau nini jinsan sedangkeun pikeun Amira dina hatena aya rasa nyeri anu nyelekit alatan rek paturai hate leutikna ngacerit sabab teuing iraha bisa patepung deui jeung Andika atau memang moal kungsi ka alaman deui. Mangga Kang pileuleuyat, ucap Amira ukur sakitu dibarung ku rasa kasedihna. Satuluyna nini jinsan jeung Amira pada ngalengkah ti hareupeun Andika ninggalkeun paninengan anu moal pernah leungit tina hatena. Andika ukur ngajanteng hatena ngarasa ngahlas sarta neuteup ka Amira anu lila kalilaan beuki ngajauhan teu lila ngiles tina kongkolak matana. Selang sawatara waktu Nyi Lasmi harita ngadeuketan ka Andika. Kang tos cekap teu acan neuteup Amirana. Cik Nyi Lasmi bari neuteub teleb nakar. Nyi Lasmi,
akang miharep anjeun cing leuwih dewasa dina ngalakonan ieu kahirupan. Ulah nyangka salila lampahan panjang ieu akangan saukur senang-senang jeung unggal wanoja anu bikaresep ka akang. Teu kitu Nyi Lasmi. Akang moal samata-mata ngabelaan salira lamun akang teu micinta ka hideep. Dikitukeun ku Andika, Nyi Lasmi jadi cicing 1000 basa. Panonna mimiti nembongkeun rasa hanjakal. Hatena ngarakacak ku kasedih. Danget harita Nyi Lasmi ukur ngeluk tungkul tanpa bisa berbuat sentimen tadi hampura alatan geus loba goreng sangka ka Andika. Cipanon rasa kaduhungna mimiti murubut maseuhan pipina sambalah madina hatena aya kapikiran rek tuluy indit. Tapi untungna Andika gancang nyekal pigelangan leungeun Nyi Lasmi. Nyi, narek tega ninggalkeun akang di dieu sosoranganan. Cek Andika bari neuteub panoja hideung santen nu aya di hareupeunana. Kang, Walau Nyi Lasmi bari tuluy ngagabrug saking ku ngarasa bagjana. ngin tebi-tebi ti abdi Kang. Kitu cek Nyi Lasmi. Sementara Andika ngusapan buk Nyi Lasmi. Pamiarsa sadayana kangge sementara cag urang tunda heula guaran lalampahan Andika. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan di hiji nusa nu aya di tengah laut kidul. Dina waktu eta Ki Sastra jeung muridna nyatana Nyi Sinta Banu Resmi harita keur ngayakeun paguneman. Nyai, aki ngarasa ayeuna geus waktuna hideep kudu miang ka kota raja Kawali pikeun nepungan Ki Pandita. Tebungan Ki Pandita ditunggu lekarak bari pasrahkeun ieu ka anjeunna ieu. Cek Ki Sastra bari mikeun gulungan lawon beureum kira-kira panjangna 2 jengkal. Mangga Ki, ira kinten-kintenna abdi kadah miang ka kota raja. Cek Nyi Sinta bari nampanan kaen beureum. Leuwih ganjang, leuwih ade. Juk waki didungageunnya sing salamet dina lalambahan. Jeung mudah-mudahan hideep bisa ditebungkeun deui jeung Andika. Amin, hatur nuhun Ki. Tapi kapan Kang Andika mah anjeunna nuju ka nagri jin? Nya, tapi agi ngarasa manehna bakal tereh balik deui ka nagri manusia. Sabab nu deanganana geus kapanggih. Maksud Aki, Kang Andika tos pendak sareng si Raja Pengging Kalapetong atanapi tos sasi nyalametkeun Nyai Cupu Manik. Tanya Nyi Sinta dari anaker. Sigana can kapanggih ari si Raja Pengging si Kalapetong mah. Tapi manehna kudu nepungan heula salah saurang syekh supaya bisa asup ka nagri Sabamaya demi nyalametkeun Nyai Cupu Manik. Atuh upami kitu mah panginten Kang Andika teh sakedap di lalampahanna di nagri ieu teh nya Ki. Kitu cek Nyi Sinta. Siga rada hariwang Andika tereh anggeus pangumbaraanana. Aduh gade teuing agi oge teu abal sacara pasti ari kadinya nama. Nu penting mah ayeuna hideep lagonan we heula eta parenta di aki. Bari susuganan hideep bisa padebung lawung pambrok jengok jeung Andika. Cek Ki Sastra bari mesem. Mahna cukup surti kan eusi hate muridna. Sumuhun mangga pancen ti Aki ku abdi tangtos bade dilaksanakeun Ki. Saterusna sanggeus mungkasna paguneman
kalawan dina poe isukna nyisinta Banu Resmi ninggalkeun nusa rarangkasan demi ngajugjug ka kota raja nyatana ka Kawali. Dina waktu nu sarua caturkeun di hiji paguron nyatana paguron Batu Nunggal wetaneun kota raja Kawali. Poe eta aya kajadian anu ngagegerkeun alatan guru paguron di eta tempat nyaeta Ajiraga tilar dunya sacara ngadadak. Samemeh kajadian paguron Batu Nunggal geus kadatangan Jayawangsa mangrupakeun saurang adipati ti Imbanagara. Geus jadi rusiah umum yen adipati Imbanagara teh salaku pajabat irung belang cunihin ka awewe teu kau panona ningali wanoja geulis kabejatanana teu pandang bulu adalah ka pamajikan batur oge selagi meh naresep jeung sukama pasti diembat. Geus loba pisan korban tina kalakuan bejadna tapi sok sanajan kitu saurang oge taya nu wani ngalaporkeun ka pihak raja sabab adipati boga panyokong anu geus disogok ku harta jeung duit. Dina hiji poe tilu jalma katenjo keur tarumpa kuda geus meh tepi ka hareupeun gapura Batu Nunggal. Salah saurangna pangawakana pendek gede nu taya lian eta teh adipati Jayawangsa make papakean alus warna biru poek beungeutna datar irungna gede pesek jika katincak ku munding buukna sok katingali baseuh sabab sok diolesan ku minyak muncang sedengkeun panonna rada sipit tapi jelalatan neangan mangsa kalawan angkuh adigung sombong dua pangawal adipati ngagorowok ka murid Ajiraga anu ngajaga di gapura. Laing duaan haling geranyeng ka nyawa teu saeun nu datang. Hapunten Kang dinten ieu paguron teu nampi tamu sabab kami sadayana ayeuna masih kene dina kayaan eukeur sedih. Daun jeung laing aing kabeh teu menang asup aing teu paduli ulah sangka kami bakal paduli deuleu. Sanggeus ngomong kitu dua pangawal eta culeng-culeng langsung luncat tina kuda bari ngirimkeun tajongan kana tak-tak anu ngajaga gerbang. Huus blas serangan eta pangawal bisa disingkahan ku cara awakna dimiringkeun. Sedangkan dua dampaleungeun murid paguron langsung hantem masing-masing pigelangan suku lawan. Hiuk des. Pangawal anu angkuh eta tungtungna blug-blug ragrag lantaran leungit kasaimbangan badana. Kalawan nahan ka era mahena ngakoler dina taneuh anu teuhas. Teu kungsi lila salah saurang sobatna ngagerem ambek mahena gentak hudang bari tuluy na rajang. Wuut. Pereupna nyamber kana gado. Tapi hiuk lepos. Murid paguron Batu Nunggal bisa nyingkahan bari langsung mere serangan balesan anu teu disangka-sangka. Wuut. Tuurna nyamber kana kajut kundangna. Tuk aduh. Pangawal angkuh eta ngajerit nahan nyeri. Sabab bagian dua siki jimatna kakeunaan ku hanteman tuur murid paguron cukup kuat. Angeuna karasa seueul panonna burial buncelik sarta tungtungna borolo utah uger. Adipati Jayawangsa anu masih kene anje ceuleuh luhureun kuda kacida ambekna nejo dua pangawalna geus rubuh ngan ukur ku sageprakan. Satulina kalayan cepat jeleng Adipati Jayawangsa luncat awak pendek busekelna muter siga gangsing gerakana aneh tur teu dinyana
Panarajangna ujug-ujug ngagempur dua murid paguron kalawan gancang pisan pablak des duk jelmet des leungeun jeung suku Adipati Jayawangsa meh teu katingali tapi ujug-ujug geus ngahanca sasaran kalayan gampang nepi ka dua murid paguron ngagoler teu sadar diri. Adipati Jayawangsa katempo nyengir, cuy tuluy nyiduhan pangawalna bari pok nyarita, dasar belagug sia harudang kitu we teu mampu sudang. Daek teu daek dua pangawal Adipati tuluy harudang najan awakna karasa lalinu laju naluturkeun Adipati asup ka jero paguron. Pariogi kauninga ku para wargi sadayana yen Ajiraga salaku pamimpin paguron Batu Nunggal ngagaduhan garwa anu jenenganana Rismaya anu kawentar ku kagelisanana tur sampulur endah awakna, nanging eta kagelisana malah jadi si malakama sabab teu saeutik jawara atawa para adipati anu teu baroga akhlak datang secara terang-terangan ke Ajiraga pikeun menta Rismaya seperti Adipati Jayawangsa ayeuna anu asup ka paguron Batu Nunggal manehna boga maksud jeung tujuan pikeun ngalamar Rismaya sanajan kayana masih keneh keur sedih sabab anyar ditinggalkeun maot kudu jadi salakina. Harita di jero rohangan paguron Batu Nunggal tilu urang jalma keur ngariung di bale-bale di antarana nyaeta Aji Saka adina Ajiraga sedengkeun awewe di gigireunana nyaeta Sumirah pamajikan Aji Saka sedengkeun saurang deuyna anu make pakaian wirungora buukna panjang omak banyuan gadona lir ibarat ndog sapotong gelisna campernik nyaeta Rismaya pamajikan jenatna Ajiraga. Kadenge harita Aji Saka keur cumarita, Aceuk Risma langkung sae salira sareng pun bojo enggal angkat di ieu tempat pendakan Ki Pandita nu aya di Tunggul Karang sareng wartosan ngeunaan kajadian anu geus tumiba ka ieu paguron. Nyamanggarai nanging nanging naon nanging akang nyalira bade kumaha ayeuna. Walau Nyi Sumirah sabab manehna ngarasa salempang kana kasalamatan salakina. Ulah mikiran akang Nyai, anu penting anjeun duaan salamet. Anjeun jeung acek anjeun kudu salamet. Poma sing emut ulah rek nembongkeun diri ka balarea samemeh aya nu bisa ngajaga salira duaan. Temal Aji Saka tandas naker. Saterusna najan hate berat jeung sedih antukna Nyi Sumirah jeung Rismaya arindit liwat Pantorusiah anu aya di jero rohangan leutik paguron. Teu lila sanggeus duanana eueuh di hareupeun Aji Saka maka dina danget eta pantorohangan teh aya nu ngadobrak ti luar kalawan kasar. Sora panto anu bejad rempag cukup ngajadikeun Aji Saka mundur salengkah. Blok panto ngageblak. Sang ngageblakna panto katenjo tilu urang lalaki geus asup ka jero rohangan kalawan nembongkeun angkuh jeung sombongna. Nu pangtengahna nyaeta Adipati Jayawangsa alias si beungeut mesum julukanana. Awakna teu pati jangkung tapi kahebatan jeung kabeungharana sanggup ngajadikeun jalma-jalma tunduk kaasup dua pangawalna anu nangtung pageuh di gigireunana. Maranehna teh minangka prajurit pilihan kadipaten
sok sanajan can lila menang wiwirang alatan terubuh ku dua urang pamuda murid paguron. Panon Adipati Jayawangsa katingali ngulincer nyusud ka unggal juru rohangan. Tuluy nyengir aneh nalika panonna eureun dina hiji panto kamar. Daun irungna anu gede jeung pesek teh katingali usik-usikan siga keur ngambeuan. Sungutna nu kasar tur garihal ujug-ujug ngagerok ka Aji Saka. Di mana kurut pamajikan si Aji Raga? Nah manehna geus siap pikeun dijadikeun pamajikan kukula di kadipaten. Hapunten Gusti Adipati. Sigana pangarsa kada sabar ngantosan dugi ka 7 poe kahareup. Kumargi di dieu masih aya dina kayaan anu keur berkabung. Sapada harita Paroman beungeut mesum Adipati Jayawangsa beuki goreng ka tempona nalika Aji Saka ngajawab kitu teh. Sial. Eueuh ti dituna deuleu. Kula kudu nungguan nepi ka 7 poe. Teu lucu. Gancang geura titah kaluar eta siris mayat teh deuleu. Hapunten Gusti Adipati. Sigana eta parentah teh sesah pikeun abdi nyumponanana. Bangsat. Sigana ilaing mah menta dikieukeun beureuh. Hiat. Cek Jayawangsa saterusna dua pangawal Adipati langsung ningker. Duanana ngalancarkeun tajongan jeung tenggelan jarak deukeut nyasar kana cangkeng jeung iga burung Aji Saka. Bat. Celeng. Aji Saka rikat loncat setengah ngalayang. Pros. Dua panarajang pangawal ngan ukur menang rohangan kosong sabab serangana ukur ngahantem angin. Tanagana kabawa kadorong ka hareup. Kayan eta digunakeun ku Aji Saka kelayan laluasa pikeun nyapukeun tajongana. Wuh, duk cabrot. Dua pangawal awakna meclang nabrak dinding kai. Brak. Sapada harita di jero rohangan pinu kururuntuhan kai anu ruksa. Adipati Jayawangsa ngagorowok ambek. Kurang ajar. Modar sia deuleu. Hiat. Cek Adipati Jayawangsa bari gentak narajang cepet naker. Wut. Dua dampaleungeunna meber ngabentuk cakar nyamber ka luhur jeung ka handap. Bret. Jurus cakar heulang hasil ngararat tonggong jeung beuteung Aji Saka. Gerbei. Geti langsung ngocor tina tatu anu cukup jero. Aji Saka ngarasa hawa panas nyebar kana sakujur awakna. Makana manehna gancang ngatur napas pikeun ngurangan nyeri anu neken kana jantung. Nalika nenjo musuna geus tatu, Adipati Jayawangsa gancang larajang deui curela jeleng. Serangan cakar heulang anu leuwih ganas dibarung ku sukuna ngalayang gancang pisan nyacer ka Aji Saka. Hus hudut. Dina waktu eta Aji Saka kalawan gancang ngakilakeun awak. Leungeunna ngahontal iteuk tuluy dibabukeun kana bincurang suku Jayawangsa. Wutrak ya iduh. Adipati Jayawangsa ngagoak tuluy ngajungkal. Tapi hebatna teh kurinjal maehna hudang deui. Najan bincurangna karasa asa remuk. Dina pada eta Adipati Jayawangsa ngagosokeun dua dampaleungeunna. Sasat dadak sakala. Dampaleungeun Adipati Jayawangsa robah jadi beureum siga ruha. Harita Adipati Jayawangsa ngaluarkeun ajian Banaspati anu kawentar ku kakejemanana. Waduh, seleber. Hawa panas dibarung ku ngakulungna seuneu nyamber ganas ka Aji Saka. Julung jorelat. Aji Saka nu geus apal kana ganasna eta ajian ngan ukur bisa nahan samampuna sabab kayana geus tatuparna akibat cakaran heulang. Wus.
hawa panas ngajadikeun baju Aji Saka kaduruk. Jantungna kerasa nyeri akibat tina doang jurus cakar heulang. Kanyataanana muwun nambahan beratna kayan Aji Saka. Bari ngagorowo, Adipati Jayawangsa loncat ti gigir. Dua dampal leungeunna gancang nyamber jeung neunggel ka Aji Saka. Modar jadana jurig. Hiat! Sat! Aji Saka gancang mundur. Tapi Adipati Jayawangsa terus ngudag ku gerakan muter ka katuhu jeung ka kenca. Bari nyapukeun tajongan pikeun ngarecah pertahanan lawan. Des pu. Akhirna ajian Banaspati Jayawangsa nanggal pisan ka Aji Saka. Awak Aji Saka mental ka tukang. Kalawan tatu nu kacida parnana. Blum. Kerejat. Aji Saka kekerejatan. Sakujur awakna tutung. Barang jeung eureun kretek jantungna. Cuy. Adipati Jayawangsa nyiduh bari gandeang leumpang semu ingkut lantaran tulang pigelang sukuna remuk. Sementara dua pangawalna mariksa unggal juru jeung unggal rohangan. Tapi hasilna tetep tanpa hasil. Sabab nyiris maya geus eueuh kabur ninggalkeun eta paguron. Dibarung ku amarah anu ngagedur, Adipati Jayawangsa ngamuk nguak ngawik bari ngancurkeun eta paguron silat. Nepi ka murid-murid paguron Batu Nunggal oge taya nu salamet. Satuluyna sanggeus kajadian eta, Adipati Jayawangsa marentahkeun ka sakabeh prajuritna supaya neangan atawa maluruh rismaya ka unggal juru Nagri Galuh. Sedengkeun danget harita lumpatna rismaya geus nepi ka hiji leuweung. Maka dumasar kana hal eta ngajadikeun dirina kacida kacapeanana. Beungeutna nu geulis robah jadi pias. Pon kitu deui sumirah taya bedana. Duanana teu bisa ngalakukeun naon iwal tinahan kasangsaraan anu kacida beuratna. Maranehna duaan harita nyarande kana hiji tangkal. Napasna reng hapranjug. Sedengkeun rasa halabhab ngajadikeun ti koronak kacida tuhureunana. Nalika duanana keur anteng-anteng ngareureuhkeun kacape dina handap tangkal kai anu gede. Na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.